Sanajan teu boga ge nya daang jeung pedah ari salaki setia mah bahagia. Sanajan tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila. Caina Aqua, gelasna Pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunaheun moal ngeunaheun. Mata kadengikeun ngajina ge hulang-huleng. Aya da nu kitu nya. Hanapeun tenda jelema teh. Iya kan? Bahagia bukan hanya sekedar di materi, demi Allah. Bahagia bukan hanya sekedar di materi, tetapi kebahagiaan yang hakiki kata Imam Al-Ghazali adanya di hati. Sanajan daang jeung terinya, cai enteh anu kamari diwadahan kana teh kokoneng anu menang pamerewa haji. Karek balik di tanah suci. Ya kan? Minumnya teh anu kamari daang jeung teri, tapi kalau suami tidak kelain hati, aku mah happy. Sanajan biar salamari HP BlackBerry nginum strawberry nya, moal ngeunah hati lamun salaki kelain body. Laki-laki dengerin, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Meni asa diulang tahunkeun sama. Sebel ka awewe teh meni asa diulang tahunkeun. Tapi memang begitu, tolonglah laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik itu belum tentu baik. Ingat masa sulit, Baheula ka Tanah Abang, baheula ka Pasar Gurubu, pamajikan sarena terpal ya. Ayeuna geus loba bana balaga. Baheula mah pamajikanana ka Jakarta ngilunya. Pasar Gurubu ge ngilu keur ripuh mah. Ari ayeuna geus gablek pret. Leuh kalalaki kitu teh. Aya. Keur udut jelemana teh.